innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Mantak ayat ilain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Sakadar iman mah aya dua cakna. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh ku nu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, kidul set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan beureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh beureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus ngabahasa keulana kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya, geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat baginya nama geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, kapanon poe. Dari kapanon poe di luhur beurang, dari kapanon poe di hadap peuting. Ja zaman lama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu ku urang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae teh. Cok geura diuk bae urang di dieu. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mangan panon poe doang.